zaman nu ngacapruk urang patepang dangu deui dina konten anu mana di kanal Capruk Radionet. Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu ngigeulan jaman mangrupi-rupi Cina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so 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 campondong so. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa silaturahmi patepang dangu deui nya ngalangkungan ieu konten YouTube Capruk Radionet dina naon kitu disebutna segmen baitnya Carpondong Sun anu midangkeun carpon hasil karya para penulis gitunya, penulis carpon penginten gitu boh ti para sastrawan atanapi anu hobi atanapi resep kana nyerat carpon anu dina danget ayeuna bade medarkeun carpon dina jejer ngusir jurig. Nah, karangan Bapak Haji Usep Romli HM. Nanging sateu acana sim kuring sapatos biasa nganuhunkeun kana sakur pangrojong ti sadayana anu mangrupi manco teras kana konten-kontena anu parantos ngelaikna atanapi ngejempolanana gitunya, anu parantos nge-sharekeun linkna teu hilap anu parantos nyeratkeun komentar gitunya. Atur nuhun pisan, mangga bade pertarosan, bade komentar naonna gitu. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana? Ya pamugi sapaosna sing aya dina kasehatan sareng kawilujengannya sakula wargi lahir sinareng batin. Oge sing lancar segala rupi anu nuju diikhtiarkeun ku urang sadayana. Boh bilih aya anu nembe sindang ka ieu kanal YouTube Capruk Radionet, hatur nuhun pisan. Supados aya notifikasi atapi pemberitahuan kitu ka payuna saperkawis konten anu nembe medal, mangga aya saena diklik seratan subscribe gitunya. Tah eta mohon hatur nuhun. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang kawitan ieu carpon dina jejer ngusir jurig karangan Bapak Haji Usep Romli HM. Prung zaman aya Abah Dukun Juhadma sakur urusan goib nu kajadian di lembur pasir Bulistir pasti jadi bagianana. Nu gering, nu cilaka, nu kabadi, nu kasurupan jeung sajabana, nu dipatula-patalikeun kana kahirupan alam jurig, jin, onom, setan, siluman saparakanca Abah Dukun Juhadma bagianana. Bakat kugeus legok tapak genteng kadek Abah Dukun Juhadma mah tara kudu nempo heula jalma anu kasibat. Karek dibejaan si anu ngagerebeg kasurupan cenah kitu langsung we eta Abah Juhadma mah nyarita kieu. Ayo. Can siap atuh Bah. Ayeuna. Nya ayeuna so. Paling di deketan ku balad-balad si Jalitun eta mah. Lain tadi teh subuh ka pasar kitu cek Abah Dukun yakin pisan.
Nya abah. Pan unggah janari ge si eta mah matuh ka pasar. Tembak nu ngabejaan. Gitu cek abah ge. Ya keun bagian abah. Saya gikeun bae lalawu nya anu matuh keur ngusir anu teu pararugu. Naon eta teh bah? Eta duwegan ngora surutu patukuyan anu pokona heula eta. Patukuyan teh naon? Maksud teh parukuyan gitu. Oh, iya. Keun kabutuh saja nama engke geus puguh anu geus puguh adu harapan gitu. Oh, iya. Dawegan ngora. Surutu parukuyan. Memang sanjataan lan abah dukun keur ngusir jurig anu datang ngusik-ngusik kahirupan manusia. Nu gering kumaha bae asal penyakit hol nati jurig sok diasongan parukuyan ngebul ku puruluk menyan. Tuluy dibura ku cai duwegan diserebung haseup surutu. Malah lamun jurig mantangul jalma nu kakeunaan kudu diulasan getih hayam rengge adonan surabi atawa naon bae nu ceuk abah dukun dikudukeun. Hasilna sakapeung jurig teh gancang nyingkah, sakapeung mah hese beleke. Kungsi Mang Sarkon ngagerebeg para wali kaum dangu. Ukur setengah jam geus eling deui eta. Terus ngalempreh. Gering biasa, panas tiris meunang saminggu. Tapi Nyi Murniah mah nepi ka 3 jam adu glajer. Kasarumahan jurig rupa-rupa majalkeun teh. Jurig ti kidul, ti kaler, ti kulon, ti wetan, malah ti sesela bumi jeung sisi langit sagala rupa. Cek nu nyaksian lamun lain abah dukun juhadma nu ngayonanana teuing kumaha nasib Nyi Murniah. Meureun eta randa geulis ngora keneh teh pasti diboyong ka mana boa, dijadikeun prameswari makhluk nyeriwuri. Eta wa untung eta. Untung abah juhadma tagen jeung tapis. Kudu kumaha wae oge moal bobor karahayuan. Cek omon anu mindeng nandean surut urut atawa sesak cai dawegan saenggeus meunang paidin ti abah dukun. Para wargi kaum dangu duka sabaraha puluh tahun abah dukun Jumad jadi tunggul lembur dina jang hareupan sinuku si wulu-wulu ti alam beh ditu. Boa moal kurang 30 tahun. Apan Komar anu ayeuna nincak umur 40 tahun keur umur 5 tahun disunatan ku abah dukun Jumad. Da sajabat tinggal dukun teh abah dukun Jumad ge ngarangkep tukang nyunatan. Ayeuna abah dukun Jumah hirup keneh pan. Wanian keneh ngalawan jurig. Hanjaka teu nurun ka anak-anakna. Komar cacarita ka batur-batureuna sabot ngaronda di Garaduh. Lamun basa ilaing disunatan umur 3 tahun ya. Abah dukun umur harita 40 tahunnya ya umurna. Meureun ayeuna umurna teh geus 77 tahunnya. Ganda guru honorer SD nungan hiji-hijina di wewengkon eta nemrong. Nyawa kurang ti sakitu. Malah leuwih ge teu mustahil. Nya misalna 100 tahun upamana. Lah, paingan atuh. Beki sakti tambah gagah da bejana nu ngulik ilmu kahodaman mah beki kolot teh beki kebal ilmu nanya. Mansur tukang domba ngengklokan. Tapi ngan kunahaon anak-anakna komo incuna tah. Eueuh nu hayang nuturkeun nya. Ya teuing atuh. Bejana berat syarat-syaratna hayang jadi dukun lepus teh euy. Kudu ngisat awak nyangker hawa nafsu katut rea-rea deui. Sangkan martabatna leuwih hebat tibatan jin setan anu dilawan gitu. Komo cenah kudu dimimitian ku puasa mutih 40 poe 40 peuting teu karabana naon. Mati geni bari ngadaplok dina parahawu. Ada plok dina parahawu. Atuh eta mah siga Spiderman. Meureun kitu. Nya kita we kitu caritana tempo buka. Geus 40 poe 40 peuting puasa ukur ngaregot cai herang. Nya ayeuna mah nya kiwari saha nu daek kigituan. Saincak-incak da hareun wungkul.
Gerawe ari kuring nyiar domba ka pelemburan teu weleh ngangse singit pasakan ti unggal imah pan. Bangsa ninggurang goreng, ungan angeun. Malah cek beja mayo tapi ka ayeuna ge abah dukun mah tarada haras sanggup baye atawa nu pulen. Eta we bangsa kerak garing, cangkaruk mulut, aron, malah lalap-lalap bangsa ning kangkung, genjer, saladah, katut nu leuleus-leuleus mah dicadukeun cenah. Mun hayang lalap abah dukun mah ngaladaun hamplas atawa reunghas dicoelkeun kana sambal cengek ungkul kitu. Oh, kitunya. Oh, kitu tah. Geus 5 tahun ti barang diomongkeun di Garduh eta abah dukun Juhadma maot. Biasa we sakumaha maot makhluk hirup. Gering heula terus sakarat nepi kalesna ngalepaskeun nyawa. Diurus sakumaha mayit jalma Islam. Komo aya salah seorang icuna nu masantren nepi ka hatam. Nu geus biasa ngawarodonan, ngaboehan, nepi ka nyolatkeun jeung ngurebkeun sarta nelekin. Duka geus terus rasa yen akina maot bakal pada ngeromongkeun, duka ngajaga kemungkinan sumebarna kagorengan salemur. Beres nyolatkeun ditajuk, ujang sarmin incu abah dukun Juhadma nu geus nyangking tetelahan Ustad Amin menta prasaksian heula tinu nyolatkeun yen akina teh jalma iman jeung Islam. Sanajan keur hirupna kacelup jadi dukun hiji pagawean anu dicempad ku aturan agama jeung dilarang keras ku Allah Subhanahu wa taala katut rasulna, tapi dipiharep henteu pukah keimanan jeung kaislamanana. Udah peratosan. Iya, tah nu nembe teh perlu ditandaskeun. Cek Ustad Amin. Bisi engke aya isu nya yeuh. Bajah bakal aya ririwa, arwah marak kayangan. Hek nemleuhkeun ka abah, kapun aki, lantaran tadi geus disakseni ku sarerea yen abah teh iman jeung Islam. Tang tu bakal siap nanggung risiko di alam kubur. Mun abah kenging rahmat Allah mangrupa rahmat kubur bakal betaheun di dinya. Moal kudu ngalayaban ke alam dunia. Kitu deui mun kudu nandangan siksa kubur nya kumaha pipisaeun ngejat. Komo ngaririwaan nying sieunnan jalma. Nepi ka masjid ngadadak sepi, taya nu berjamaah magrib, isya jeung subuh. Pajah teh sieun kuririwa cenah kitu wan. Komo pasaran urut ngagotong mayit nanggeuh luareun paimaran. Kumaha manawi kitunya. Tapi dasar uyah tara TS kaluhur para warikum dangu. Ustad Amin ge bet kapeto kudu daek ngaubaran jalma-jalma gering anu kasarumahan jurig. Persis kawas akina baheula. Nya ditedunan bae. Ngan syarat katut tata carana jauh pisan jeung akina abah dukun Juhadma jenatna. Naon eta? Eta kasurupan naon eta? Teuing. Aduh, kela atuh we karek kijol ieu. Can kat ieu. Can ka deteksi. Ustad punten yo. Naon? Peryogi da bukan? Ustad. Ceuk hiji jalma nu ngahajangogan, pedah anakna mojang jekekan mejehna menter. Kasurupan ti isuk-isuk nepi ka lohor adug lajar keneh. Atunya kan tenan we atuh. Naon nabe teh naon? Mohon eta dawagan. Oh eta dawagan. Raos meureun ngalondongan anu teu damang ngalaguk heula cai dawagan kitu. Har. Jantan kangge Ustad. Mohon atuh. Nya kangge saha gitu. Oh, mohon eta pedah we. Ai tubang eyang mah cai dawagan kanggo arwah kitu eta teh nu nya rumah cenah. Eta mah keun we zaman aki eta mah. Pan ayeuna mah benda deui. Maksudna juring ayeuna mah kirang resep kana dawagan. Resepna kana naon teh ayeuna teh eta teh soft drink. Soft drink. Soft drink. Hari soft teh artina ye apa teh soft drink? Naon soft drink?
Sop teh, sop apa? Sop. Nya Sop. sop anu aya ayam sapi nu make buncis make wortel. Oh, tah eta sopnya. Eta sop tah. Terus aya drink. Apa tuh drink? Drink teh mun teh salah mah nginum. Tah, drink teh nginum. Jadi sop drink teh inuman sop. Anger aing keur jelaskeun teh sok serian gadongeng teh. Duh balik atuh datang. Manya soft drink jadi nginum sop. Astagfirullah. Heuh kitu lain. Lain atuh. Geus lanjut lah. Tong ka mana wae? Tah kitu lah. Ai kitu jurig zaman ayeuna mah kana dawagan mah kurang kana Oh, kurangnya. kurang. Ayeuna mah mun arek oge cikopi tah. Lamun cikopi jurig ayeuna mah kuduna ge dalgona nya, latte, cappuccino, mochaccino, americano, espresso tah kitu tong kopi hideung nyawa siga baheula beda. Oh, beda. Beda zaman ayeuna mah jadi tah balik di kana dawagan oge tah eta mah keur kuring we kitu. Jadi seger kitu mun sancan ngubaran eta ngalagu ka dawagan. Nu aing bahasa jauh kieu. Heeh keun bae. Lain eta karunya nu ka surupan itu. Heuh nya kayak urang tempo sok ayo. Ka dieu lin, ka dieu jalanna. Sanes Ustad Amin. Sanes Ustad ka ditu kamarna nu paling ditu. Hari ieu ka dieu naon? Sugan teh ieu. Eta mah lain. Eta mah kamar VIP eta mah. Oh, salahnya. Sok atuh ka dieu. Nah, Barang sraug kanu gering. Ujug-ujug kurowok nu nyurup teh menta cai dogan eta. Aing hayang dogan. Aing hayang dogan. Tuh nya Ustad hayang dogan cenah. entong dibere. Pan tadi ge eta mah hancengan abdi. Gitu. Geus entong. Keun we cing urang ieu we urang pecakan yo. Kitu para walikom dangu eta Ustad Amin nyegah. Atuh dawagan anu geus dipesek teh anu rek diasongkeun ka anakna teu tulus eta, gancang dijewang. Leguk ditohtor disakalikeun. Eureuleuh Ustad Amin teu rab. Iya tuh Ustad ya mah jantan dipasikeun ya. Sok kalikeun. Dah, jeung keur bogan teh. Oh, dah. Ya. Nah, aya cidawagan amis-amis teuing ieu duh. Lebar mun kudu diidumkeun ka jurig bahan atuh. Mang. Lan, Cing tarok ye keruk kalapana. Sakalian jeung kurut gula beureum tah. Aya teu gula beureum? ulah berem. Gula beureum. Gula beureum tah diencarkeun lah saeutiknya. Tuluy dipanaskeun lah mun eta nya, mun eta langsung lah di eta we diparut deh. Jeung sirikeun wae atuh cicing ngaganggu. Atuh serius atuh karunya itu nu kasurupan. Tak kitu di gula beureuman teh sok buru meh palem. Eta. Ieu teh. Para walikom dangu kawasna jurig anu nyurup keuheuleun diledek. Atuh eta budak teh abrug-abrugan gogorowokan, sorana agem. Aing mau anjing lamun can dibereng minum cai dogan. Gitu atuh. Kumaha sia? Hayang mah ngalah ku sorangan kali itu dawagan mah. Naik, pesek, nyapekeun batur make jeung nyurup heula ka budak ieu. Eta Ustad Amin molotot ka budak anu keur kasarumahan. Si asa wani ngalawan aing. Aing mah jelema. Yo. Teu tempo aing jelema. Memang aing mah can viral. Yo, teu kudu wawuh heula, da mah wawuh. Eta ujurig teu bauheun ka aing berarti aing teh can viral Mang Caca ye. Bae lah. Teuh, pokona aing jelema ya tempo. Astagfirullah. Cicing. Pokona tang tu aing wani. Sabab harkat derajat aing leuwih mulia batan sia nu ukur bisa nyelegon dina jasad jalma. Sok sia. Aduh eta Ustad Amin para walikom dangu nyentak. Tapi eta jurig teh eleh geleng eta pok nyarita deui. Wah.
sia. Atuh ari kitu mah. Viral keneh aing. Hah? Nah aku mah gitu. Di alam goib aing mah subscriber geus 2 juta. Follower geus 500.000. Geus lah tuh kudu sok kabanding-banding nu kitu patut lah. Buru-buru. Heeh. Teu nyaho aing saha. Nyaho aing mah. Pokona ye. Sia lain si Jalitun jurig pasar. Pasti si Wasinun anu sok nyelakakeun batur sia mah. Atawa si Awas anu sok kagebruskeun jalma kana maksiat. Teu mustahil sia si Hilap tukang mabok inuman keras atawa si Murah nu gawe ngengklak dina raramean. Aing apa kakabeh balad sia. Kasih Lakus nu tukang nyesarkeun akidah manusia. Kasih mau sawit tukang nyebarkeun beja info tai lah pokona mah. Kasih Dasim nu sok kawadodoho di juru imah nu sok kaburakeun rumah tangga Kasih Walhan tukang ngagoda jalma nu keur ibadah jeung amal soleh. Sok sia ngaku sok aing wawo kabeh ge. Ustad Amin nunjuk rorek. Lain moya ya. Lain. Aing mah raja gunung Kucubung. Piragus ya teu ngeuh. Aing mah teu wawuh ka raja kaya jaden ka wasia aing mah. Ngaku-ngaku raja gunung Kucubung. Cing aing neuleuh bisluitna sok adiekeun bisluit. Naon bisluit? Samacam ku kue. Lain atuh eta mah biskuit. Ieu bisluit ya. Mun ka raja Arab Saudi aing apa? Ka raja Brunei, ka raja Inggris, kerajaan di dunia gitu aing apa? Sanajan ukur tina TV. Ari sia mun nya mah raja maneh teh ye, meureun kudu sohor heuh. Kaberitakeun dina TV, kaberitakeun dina radio, kaberitakeun dina internet, dina infotainment, dina media heuh. Gunung Kucubung, tempatnya yang pedas ya. Dele siah mata aing. Dele siah mata aing. Disemprot siah nepi ka siah seram. Heuy. Eta jurig masih keneh satekah pola ngalawan para rekom dangu. Sok ka dieu sok semprot sok. Mana sok lah. Ustad Amin mencerong panon anu kasurupan kalawan tegeg jeung wibawa. Sok buru seberot ye mana serap keneh ku baterai sia batan ku sorot panon sia hok. Eta jurig teu kuateun ngadu pelong para rekom dangu. Kelemes guprak anu kasuruban teh eta leuleus ngalenggrek sakedapan. Tuluy lilir bari morobot istighfar. Eling weh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mun kitu ti tadi istighfar. Pasti moal kasurupan jurig jarian. Ari tadi lila teuing dicainya, Ustad Amin ngelelekan. Dijawab ku ungeuk. Geus puguh budak cager, Ustad Amin mapatahan kolotna sangkan telik ngaping ngajaring laku lampah budak sapopoe. Kudu daek mapatahan, nyaram kana salah, nitah kana bener. Gitu mang. Budak teh sing di apingnya taringakeun sapopoena. Mohon Ustad. Ari tadi ya si Neng ngadon nyerekam di cai aya kana 2 jam nanya. Nanahonan gawe atuh? Naon ceneng ai maneh sadaya kitu dicai caritanya teh ku Ustad tah. Mohon. Da rerencangan nga-HP wae. Dugi ka abdi teu kaur brus mandi. Jawab budak ABG semu era. Tah gitu geningan. Hayo we jong-jong di kamar mandi main HP-nya. Tah kudu digenggereuhkeun atuh ku mana jeung ku abahna ye. Nya doh. Heueuh Ustad. Nya. Kitu nama. Tara daek dicaram budak teh Pak Ustad. Jawab indungna hareugeun. Geus nya ari embung dicaram mah ye. Keun bae atuh sina unggal waktu we ka sarumahan. Atuh punten Pak Ustad ye abdi bade tumaros ye. Kumaha nini? Rupi eta murang kalih teh ka sarumahan jurig naon nya? Hiji awewe kolot nanya. Eta teh ka sarumahanana teh ku jurig cai. Bongan nyirekam 2 jam di cai. Terus ku jurig HP. Bongan terus-terusan HP-an. Tapi ka poho kana naon. Tah, nu kitu teh pikar sapenju.
Ju Yuk, Jugala lain atuh. Yuk, Ju yurik gitu. Euleuh. Rupina para wari kaum dangu rengse kapidangkeun hiji carpon deui nya karangan Bapak Haji Usep Romli HM. Nah, seueur pisan karangan anjeunna teh bobuhan anjeunna mah almarhumnya salah sawios sastrawan Sunda senior ya. Duh, nuju jumenengna teh. Seratanana bukuna parantos seueur prestasina oge teu pirang-pirang. Insyaallah ke sanes waktos urang pidangkeun deui karya-karyana. Kumaha tah carapon anu nembe? Naon anu tiasa dipetik urang sadayana? Salah sawiosna panginten urang teh tong kajongjonan teuing kitunya dina mamangpaatkeun waktos. Utamina murang kali teh naon tadi teh HP-an gitu. Mang Caca geus sok HP-an ketemu ku saya. Nya kitu nama aduh rumaos para waalaikum dangu nya. Sim kuring tekendat nada dihapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina bidangkeun cariosna nanging tekendat sim kuring miharap sasir sameujeureun sakudak sakedikna aya hikmah aya manfaat utamina hiburan tina sakur konten anu dipidangkeun. Urang patepang dangu deui dina konten salajengna ngagarap deui si gingginya carios si ginggi engke cara pondong sundei sareng konten nu sanesna sapertos video capruk. Boh bilih aya nu kasabit nami sareng asma dewasa oge tempat mung kalarasan bae sanes kae ngaja-haja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.